Sampurasun, patepang deui sareng Ibu Neni Gustiani dina pengajaran bahasa Sunda. Setaacan dimulai tong hilap, subscribe, dan bunyikan loncengna. Dinten ayeuna urang diajar ngeunaan kalimah langsung jeung kalimah teu langsung. Dina naskah drama mah omongan teh rereana ditepikeun dina kalimah langsung. Naon kalimah? Kalimah langsung nyaeta kalimat anu nuduhkeun ucapan langsung, biasana mangrupa cutatan anu diwatesan ku lentong atawa tanda baca. Aya sawatara syarat dina nuliskeun kalimat langsung, diantarana syarat dina nuliskeun kalimat langsung diantarana A. Pikeun misahkeun cutatan langsung tina bagian sejen dina kalimat ditandaan ku tanda baca koma. Contoh, Ahmad nyarita, iraha rek latihan drama teh gan? Ahmad berbicara, kapan mau latihan drama? Nah, dina kalimat iraha rek latihan drama teh didinya ada tanda koma. Ini salah satu contoh kalimat langsung. Anu kadua, pikeun pananda cutatan langsung digunakan kekenteng. Kekenteng itu dalam bahasa Indonesianya tanda kutip 2. Ini biasanya tanda kalimat langsung pada umumnya pakai kekenteng. Anu ngapit cutatan langsung duanana ditulis satahap luhureun jajaran di atas baris. Contoh, aya kekenteng lihat, Sabtu hareup sigana mah. Nah, ada kekenteng lagi koma kekenteng ceuk Anggara. Anu katilu, tanda baca pananda tungtung kalimat seperti titik, tanda tanya, tanda panyeluk teh tanda serunya ditulis jeroan kekenteng, ditulisnya di dalam ke tanda kutip. Upamana geus rengse dina bagian cutatan langsung, ulah aya titik deui satu tas kekenteng. Contoh, manehna nyarita isukan mah urang inditna ka Bandung, titik kekenteng. Jadi setelah kekenteng nggak ada titik lagi. Ini namanya adalah kalimat langsung, ciri kalimat langsung ya. Jadi titik, tanda tanya, tanda seru ada di dalam kekenteng. Salian ti kalimat langsung dina basa Sunda aya kalimat teu langsung, nyaeta kalimat anu nuduhkeun ucapan teu langsung. Biasana diucapkeun ku batur atau orang lain ya, bukan orang yang berbicara langsung tapi orang lain menceritakan. Biasana suka dicirian, ditandai atau dengan adanya kecapan nyambung yen. Yen itu artinya bahwa atau bisa oge sangkan. Sangkan itu artinya supaya. Contoh, Anggara nyarita ka babaturanana yen manehna tos piknik ka Pangandaran. Nah, kata yen ini adalah kalimat yang tidak langsung. Jadi Anggara itu berbicara ke temannya. Jadi ada orang lain menceritakan, Anggara kemarin cerita loh kalau dia itu piknik ke Pangandaran. Contoh yang kedua, Wati nitah ka Nia sangkan meuli lumpia basah ka hareup. Wati nyuruh ke Nia supaya beli lumpia basah ke depan. Jadi diceritakan lagi sama orang lain kalau Wati itu nyuruh ke Nia supaya beli lumpia lumpia basah ke depan. Jadi ini contoh dari kalimat tidak langsung ditandai dengan yen atau sangkan. Jadi bedanya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung dari tanda baca, kalimat langsung biasanya ada tanda kekenteng atau tanda kutip ya, kutip 2. Anu ngapit kalimat langsungna. Lamun kalimat nu teu langsung mah biasana cirina dina kalimat teh ada kata panyambung yen. Nah, eta berarti kalau ada kata yen berarti itu kalimat tidak langsung. Sakitu heula penjelasan ti Bu Neni. Hapunten bilih aya kalepatannya. Mugi-mugi sadayana dina kaayaan sehat walafiat. Saninten buah saninten dibantun kaprapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.